naon pangna percaya kana Maha Kawasa sabab kaula asal ti anjeunna yakin anjeun percaya kana kawasa lara saha nya pangeran kaula saha pangeran anjeun teh teu aya deui lintang ti Allah jenenganana jenengan teh Allah teh jenengan saha Allah anu pangakbarna ti antawis jenengan nu sanesna nah maka jenengan nu sanesna naseur tingali we dina asmaul husna jenengan anjeunna teh aya 88 aya nu langkung teh eta 4000 jenengan nyaeta Sami Agungna anu disebut Ismu Adom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahesa The Family. Pada pembahasan wayang golek yang sudah saya rangkum, kali ini kita diajak untuk memahami tentang keindahan dan keagungan nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna. Dengan mengenal Asmaul Husna, itu menjadi salah satu cara untuk mengenal Allah serta mengamalkan sifat-sifatnya. Namun dengan catatan, sifat-sifat itu berbeda dengan sifat-sifat manusia atau makhluk hidup lainnya. Bagi yang penasaran dengan video selengkapnya, yuk kita simak video wayang golek berikut ini oleh dalang almarhum Asep Sunandar Sunaria dengan judul Asmaul Husna. Brung A. Nah, jika si cepot teh mohon gulan cepot syuk kadieu seringan lain kukuli medan ka dia duh nah sia mata teh la ilaha illallah juragan sepuh uningan ieu teh juragan sepuh si lain aya di dieu ieu teh naon or nata can uninga gitu nyaho ti mana ari aing kapan abdi teh nyarengan tuang putra bulan saha juragan Arjuna nuju ngolah tapa nuhun maksudna sugan apa sering maksudna teh nampi pancen ti Gusti Prabu wireh layang jamu sekali musyada teh aya nu ngiwat aya sieun leungit sieun ica ti nagara jimat pusaka nagara leres leungit nu mawi milarian ieu dunungan teh dina raraga milarian tapa teh be paingan eta hayang ka dieu jalan ya layang jamu sekali musada teh bener deuleu dipaokna teh ku urang pasantren Berbak Cawene naon teh ya eta layang jamu sekali musada dipaok usaha urang Lebak Cawene di mana tapana Arjuna paling dicuklat gerah hayung Arjuna kapangaruhan Kursidruna iya yen cenah layang jamu sekali musada teh paling kurang pertapan Lebak Cawene atuh Arjuna kairing pawongan ngajuk-juk ieu padepokan kacarios di padepokan Lebak Cawene ieu Resi Bisma anu parantos ngawujud monyet parantos rengse melakeun rupi-rupi tutuwuhan dina gawir dina dadatar dina mumunggal sampurasunun rampes sadaya-daya nguningakeun rupi-rupi tutuwuhan kadu picung kupa nangka kadongdong jengkol mahoni sareng sajabina parantos ditancep-tancepkeun sasatna kantun meliharana kantun ngamumulena da yakin sambil disarengan ku tapakur teh kaula memang leres kaayaan alam parantos ruksak akibatina sawatara teu apaleun yen diri nangan ukur ngagugulung ke kepentingan pribadina teu ningali kaayaan bakal ruksak upami teras-terasan kieu jadi yakin kaula di ieu tempat teh lain nganu harti bakal ngaruksak ngaluarkeun atawa nyebarkeun ilmu sesat
nyata supaya malikeun deui budaya-budaya, malikeun deui kasadaran gotong royong, gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun pantai antai tangan, nyata pikeun ngamumule ieu nagara geus tong loba teori dina waktu ayeuna mah buktikeun dina gawe. Bener rumaos taya teh incu-incu anjeun para Kurawa anu samemena dina ngajalankeun kawajibanana. Agama ukur dipake kedok, dipake hukum dijual meulikeun jeung sajabana. Akhirna keadilan di negara astina berlaku da keur jelema anu laleutik kungkul sing sadar nepi ka pabadinya. Anjeun teh moal langgeng jeung moal lila, sabab di hadapan Allah mah deuleu teu pamingpin teu rakyat teu nu beunghar teu nu miskin kabeh rekep deng-deng papak sarua pada hakadeun cacing kabeh oge. Leureun kaku kituna anjeun geus ngaliwatan proses anu sakitu lilana nyaeta melakeun tutuwuhan bari jeung anjeun teh keur aya dina panghampura anjeunna nyaeta wujud jadi kunyuk bongan saha ieu teh bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini terjadikeun. Leureun prak anjeun geus melakeun rupa-rupa tutuwuhan keur mayar ka anak incu anu bakal datang, geura bakti ka ilahi, geura penta ka Maha Kawasa. Da sabenerna anjeunna mamaha dina sagalana, sanajan teu dipenta oge asal aya jorojoy dina hate parantos uningaeun margi tingali na pangeran ka manusia bujeng hingga kana lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun. Sok geura seren sumeren anjeun kanu boga, geura wakafkeun jiwa raga anjeun kanu kagungan da asalna ge ti anjeunna. Ureumkeun panon anjeun da kaula mangan ukur perantara mangga de kaula nun ama yuk bantuan ama ngadoa urang rekes ngunut kabul maha agung meredih kana asihna Gusti menta kana murahna nu kagungan. Sangkan ieu bisma dibalikeun deui wujudna ka asal. Lajeng wae ieu rap sidakap sineput tunggal mateni babahanan satur dria. Satur aning opat dria angen-angen sir budi cipta rasa. Lir malam tumraping api saciduhing matu sakacaping nyata. Ieu ge ieu resi bisma jangelek jadi manusia deui. Nurut cahya sasekar niwang. Cahya sesekar niwang saka aya kilang gumilang. Tubah Karaos nah saha atuh salira teh nu saleresna tong make jeung saha pokona anjeun kaula anjeun timalan kurung memang beda tapi eusi nama sarua leres pingpin anak incu anjeun ulah nepi ka nimulkeun hal-hal anu teu diharapkeun sabab masyarakat negara astina kiwari butuh figur anu sabenerna geura temongkeun jasa ka negara nu sanyana sakitu jig kaula mah kitu soteh milu ngarojong kana kamajuan negara leres nuhun kaula bakal nyuhunkeun widi pikeun serat izin muka pasantren di dieu entong da sakedeung di bakal mulang
itu saya gitu ini bejakeun ka Kurawa tapi lamun kekeh noyod ngagugu hawa nafsuna yakin negara bakal pinangih jeung kahancuran moal tereh-tereh oh gitu ya saya Pramios nah naon eta teh udagan maranehna atuh ama nyeta kitu teu ingeteun kana katerangan ti pangeran yen maranehna teh diperbudak ku hawa nafsuna diperbudak ku dunya teu ingeteun yen wujudna teh manusia anu dimuliakeun ku kersana Arjuna penak sareng Bisma di tengahing jalan sanajan kengeng panyaram ti Bisma kekeh peteukeun sastra jingga abdi lah taliti nah bener ieu padepokan Lebak Cawene sakalian dek minta opieun ah sukan aya eta kulan lagi nangga oh Sampurasun Rampes saha di luar abdi saha di jero sing jawab bekas sebeleun saya mah teh ka dieu kalebet sana ke opieun anak ka dieu bating disuguhan bating manawi kagungan Portugis Bugis sugan boga opat kayaknya mah kaula kalaresya daya ulah bejakeun kaula dek nyemah sae sembah ka pihatur ulah ieu nuhun sugan aya cucur abdi di mana bade angkat ka mana mulih di mana bade ngahaja abdi teh di deuheus saeureuk ulah leres ieu padepokan Lebak Jero Lebak Cawene aya sumuhun dupi eta nu pengker pun anak Gana Sakti putra teh ieu sumuh nuhun coklat saha ngaran anjeun abdi ieu Sophia Lacuba nama percayaan atuh jeung kudu diali atuh di mana linggi Haniwung percaya won mulai nama ngalih ke Gemrot gemor kayaknya gemor Delami di Gemrot pindah ke Kemung ka Semung ana da ngabodor abdi mah kitu teh sareng saha rencangan sieun aya kana opatan mah penginten maksad duka naon maksad mesin rupina aya kararepet teh rupina cenah kalebet atuh gad aula kalaresan ieu aya ieu dawala abdi tuturkeun Sampurasun Sang Resi wo rampes ieu bener ieu nyumun eta wajib teh moal dileueut mangga sana engke we ari wangsul bulan lah wios ya bari dibungkus ku abdi Sampurasun kulan rampes lain meuni sarareungit raresi ki tempatnya raresi akang atuh ketika bedah semah ka pihatur nuhun sepuh nah teu wawuh teh nojo nyemah we nah da teu rugi deuleu naon rugi nang hormat batur kitu wae bapak aing
tong boroka kolot budak keur ulin punten kasep ieu ka langkung ku abah saha kaula ngaran Arjuna leres naon maksud kaula dumungkap ka dieu teh nampi wartos mung kaula moal pipilueun kana urusan jero nagara Astina margi kaula mati amarta ya tapi urusanana benten deui naon kaula di negara TKI Jalan Layang Jamus Kalimusada lambang keagungan negara nampi wartos yen eta Layang Jamus Kalimusada teh cenah dipaling ku anjeun leres Jona nyakeun kitu jadi nyana ke bangsat moal aku pek ajeun ngaku kudu tenggelan heula hasil tatapa kaula tinu jadi guru yen cenah anu paling Layang Jamus Kalimusada teh anjeun hebat ta guru anjeun saha Kangjeng Rama Sidrona nya ge manehna teh nyahoun yen eta pusaka dicokot ku kaula tapi eta mangan ukur babaledogan bari jeung fitnah ka kaula tapi ngan dina waktu ieu mah kabeneran pisan keuna ta fitnahna teh bener Layang Jamus Kalimusada teh dicokot ku kaula bebeja anjeun nyokotna henteu lamun nyokot teu bebeja naon ngaranna eta maling jadi anjeun teh bangsat lamun kitu mah carana teu payus munguh diwiku teu wajar aya di panita teu gining aya di resi kalakuan model kitu teu beda ti euwah-euwah nyiksa batur Layang Jamus Kalimusada dipaling ku anjeun jeung dijieun isim mah mending gubug wae dina eta Layang Jamus Kalimusada teh aya pancadarma Dharma nu kahiji nyata percaya ka Nu Maha Kawasa tuluy di dinya aya pri kamanusiaan ai kitu tapi ayeuna geus luar tina eta dharma anu 5 urang amarta di dinya aya kedaulatan rakyat bener tapi demokrasina loba disimpingan ku anjeun kejadian di negara Amarta dina waktu ayeuna teu beda ti negara Astina lamun bener anjeun dek nyokot Layang Jamus Kalimusada heug dibikeun asal anjeun bener-bener ngajalankeun ti mimiti piming-pingpingna nagara nepi ka rakyatna ngajalankeun eusina tina ieu pancadarma Layang Jamus Kalimusada naon pangna percaya ka Nu Maha Kawasa sabab kaula asal ti anjeunna bakal mulang ka anjeunna lamun asal ti anjeunna kudu naon atuh hirup di dunya nya ulah leupas tina kapalaya anjeunna naon yen kaula pansen di dunya teh ibadah naon nu disebut ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona luyu jeung perintahna anu eta pagawean teh yakin bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat geuning eta apa tapi geuning anu pigawe mah lain picilakaeun hungkul anu dipigawe ku anjeun dumeh anjeun dipercaya muncul di tengah-tengah masyarakat pohonya nah besah teh jeung aing teh aki-aki nya ya kan jika bisa ngan aing teu bisa pok teu bisa nyarita kan darek meunang kumaha nu leutik ngomong kitu moal dianggap nya aing ku batur mah teh naon cicing antep ngecebrak posya lain si ieu bibirna kudu dikaput gitu yakin anjeun percaya ka Nu Kawasa ngarasaha
nya pangeran kaula saha pangeran anjeun teh teu aya deui lintang ti Allah jenenganana jenengan leres jenengan teh Allah teh jenengan saha uluh eueuh hayam dinu kieu mah kawin ngaremat jadi yakin yen Allah teh jenengan saha jenengan nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina jenengan teh Allah anu pangakbarna ti antawis jenengan nu sanesna nah maka jenengan nu sanesna naseur tingali we dina asma nu husna jenengan anjeunna teh aya 88 aya nu langkung teh eta 4000 jenengan nyaeta Sami Agungna anu disebut Ismu Adom bisa sia kayaknya ieu pan ti bapak pan bapana ge ti abdi jadi nupang akbarna asma-asma Allah teh Allah Ar-Rahman nya Sami Agungna muka akbaran mah tetep Allah margi Allah mah ngawakilan ti sadayana jenengan ngawakilan ti sadayana jenengan pulan ai Allah teh jenengan nupang akbarna nyakup karena asma-asma nu sanesna bedana Rahman Rahim jeung Allah kumaha lang ieu nu cing jawab punten sebelah sok kawios ku abdi asa rakyat amarta asa pamimpin amarta nu ngajawab sah dan nu sararea ilayah punten sebelah cicing aing rek ngalalakon kade sia salah ngomong peka agama salah ngomong sia sesat ke kubatur disebutna ai Rahman Allah lain sumuhun Ar-Rahman teh Allah Ar-Rahman teh Allah ngan Allah lain Ar-Rahman nanaonan sia teh dibulak-balik itu margi upami teu dibulak-balik mah tutung sabeula Allah teh jenengan Ar-Rahman jenengan Ar-Rahman Allah Rahman teh Allah ngan Allah lain Rahman bisa ngabuktikeun tina eta pasualan biasa kumaha sok pecakan ari adan takbir genti ku Ar-Rahmanuhu Akbar bisa teu Ar-Rahmanuhu Akbar Ar-Rahmanuhu Akbar pan teu bisa ta anuhu akbar mah Allah jadi Ar-Rahmanu teh Allah Allah ngan Allah lain Ar-Rahmanu kumaha dupi ceuli naon ceuli paragi ngadenge mah barangna kuring mah nanyakeun teh naon ari ceuli ajek maneh ngaran heueuh jadi ceuli teh ngaran ieu ngaran anu mana ngaran ieu nurbing tah eta naon teh nurbing teh ngaranna ceuli ngaranna teh ieu ai salira saha naon kakasih teh ganda suta tapi eta ceuli teh ceuli saha ceuli kaula saha kaula teh ganda suta tah bener ceuli mah ceuli ganda suta ngan ganda suta lain ceuli
geura sok salira dicaluk keur lempang ti kajauhan dicalukan ceuli ka dieu nyamperkeun moal ceulina moal coba lamun dicalukan gana suta ka dieu nyamperkeun nya jeung ceulina tuh kabeh nu mawi Allah mah nyakup ka sakabeh jenengan gana suta ka dieu kabeh leungeun ceuli kabuuk-buuk panggih kabeh jeung kuring katai-tai kukuna pan milu alus maneh ya gitu mengenal Tuhan teh bener maneh percaya yen Allah teh ibuan teramaan nu teh ibuan teramaan mah makhlukna nyata Adam Allah mah nu kagunganana nu kagungan makhluk nu teh ibuan teramaan anu sanes istri sanes pameget anu teu warna teu rupa eta makhlukna wungkul hayang panggih jeung Allah panggihan diri anjeun jeung kuring da kuring ke barangna keneh pan ulah nuduh kana jauh pan geus aya kateranganana wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid urat beheung jeung beheungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna pan geus eueuh antarana deui da urang asal ti anjeunna ngan urang mah jadi bagian leutik sebagianana sebagian kecil geblegeun negara pek eueuhkeun cepotna eueuhkeun gana sutana eueuhkeun tareungit lain eueuhkeun cenah leungit eueuhkeun tangaran reungit teh geblegeun kabeh kantun saha ya kantun anjeunna saha anjeunna teh wish hebat numawi la ilaha illallah teu aya deui angin anjeunna wungkul utek tongo warang tagaroh pati gogodongan sadayana oge ditunggalkeun we jadi we anjeunna nu matak eueuh hinaeun sangka cepot maneh tawakal abdi mah jalmi keur nyebut mun itu caang jadi ditunggalkeun numawi ayeuna manusia lamun papisah wae di dunya hartina teh eta teh geus misahkeun maneh tina aturan-aturan mantena numawi ajab we terus coba lamun ditunggalkeun mah saarah jeung satujuan silih asah silih asuh jeung silih asih teh numawi kolot baheula mah geuning nyebut bismillah nirokam nirakim oge mati da geus ngahijikeun dina rohmanna jeung dina rohimna dina gawe ayeuna Jabar Kohar Latif teu bisa dipake mimiti teu bisa dipake bismillah geuning Rahman we jeung Rahim hartina teh welas asih bangsa urang mah geus ti heula nyaahan asihan teh dalil mah karek paneuri datangna ti belah kulon matak ditarima ke kuring oge da puguh ti anjeunna teh agama teh luyung teh jeung hate kuring aduh syukur matak anu mah seuri we di mana aya riributan di mana aya kejadian heuh da di dunya ngaranna romantika di dunya teu aneh paudag-udag dina kadudukan paudag-udag dina itu dina ieu oge anu mah sok seuri da kitu geuning ramena di alam dunya ngan lamun diudag kana kanyataanana urang mah teu boga naon-naon make kudu diberi ke manusia mah wajib ikhtiar wungkul kadar hasil syukur teu hasil sabar sakitu moal mikiran batur beunghar boga mobil boga itu boga ieu nah da moal bisa dijual ku kuring mah nah make kudu dipikiran ku kuring ngan kewajiban kuring mah hade ka sararea oge kudu hade syukur ya nya da teu disangka si cepot tukang buraong bisa geuning eta dina perbah dinas nama nyata atuh kitu tah batok bulu eusi madu teh kitu ja
nama kayak mung gotong royong, nama kayak mung kerja bakti, deker urang-urang kene, syakur pagawean anu dilaksanakan ke urang balik deh ke urang, boh hadena, boh gorengna, syukur. Tah kahayang kaula teh di negara astina teh kieu supaya manunggal kabeh antara angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, kepolisian, pemerintah, sipil, timimiti, pemimpin nepi ka handapna kabeh saarah jeung satujuan. Sabeungkeutan. Da pangnaruksak teh bohongan dipisah-pisah atuh. Da eta mah politik, ngaran politik teh tiada kawan yang abadi, tiada lawan yang abadi. Tambah jelema deui mental can kararuat, imana deui can 100% dina hatena. Lalemah kene. Nu mawi ku aya kajadian kitu teh di negara astina ngandung harti nemongkeun kalemahan pribadina teh. Kitu bungan diararaku tadina. Jadi we bangkong di kongkrong kujang kacai ngajingjing cemeti bungan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati ruksak we. Bupati teh engke ngarencanakeun gotong royong gawe babarengan peuyeuk-heuyeuk leungeun ulah rek pakia-kia atuh da sapanjang patongong-tongong saling gorengkeun wae mah rek angeusna. Itu cakep dige. Ulah nun ama pindah ka Uyuk sumangat kaula nu lajeng wae ieu Bambang ganda sakti diusap ku ieu sang resi leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jang ngelek jadi mustika layang jamus aduh uluh bapak tak layang jamu sekali musada teh geuning heueuh we teu kudu ku gelut nya itu jelema prop mah moal ngagunakeun fisik aduh menta konsekuensina we ngahaturkeun rebu nuhun tadina kaula teh suudon nganggap goreng geuning yakin salira oge sasat batok ulu besi madu pikeun ka Yudhistira sing mineng kitu silaturahim jeung rakyat naon kahayang rakyat teh geura teuleuman ku aja timalan tarima ilayang jamu sekali musada ulah dituna dina etalase atuh ulah dipangplangkeun wungkul nyarita bener ngan ukur kamu plase tapi jeung kanyataanana nampi kana wejanganana Semar ulah sakitu aing teh sabenerna ieu teh anjuran ti alang-alang kumitir nyaeta ti kahyangan tunggal supaya manusia teh manunggal dina hiji tujuan sakitu semah kapihatur nun ya leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana mulih ka jati mulang ka asa nyaeta sang yang tunggal ti sawarga lamun hayang pangih jeung kaula geura digawe bareng hartina kamanunggalan teh uluh bapak aki silaing teh tejak tuh geuning deket-deket anak taleus geuning beunghar aki urang teh Pak nuhun Kang geuning tong boro hinga ngawujud negara merdeka tur laluasa sanajan ieu neangan oge tetep kaula teh ngalibatkeun rakyat nyaeta Kakang Semar Astajinga jeung Dawala gambaranana kitu nuhun mangga atuh dina waktos ayeuna mah urang sasarengan bae da puguh negara urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang hasil nage keur urang keneh asal lepas we tina pakia-kia pagirang-girang tampia timalan ya bulan ngawilujengkeun atuh ka Bapak Bupati mudah-mudahan dina mangsa
ngeyek dayeuh ngolah nagara tiasa ngwujudku cara gotong royong hirup kumuh babarengannya cu Sumuhun. wa bade amisun maksad wangsur rupina sanes waktos tiasa patepang deui kalayan ngawilujengkeun mudah-mudahan bae sing jadi hiji contoh suri tauladan pikeun ngalaksanakeun naon rupiah program pamarentah lancar sukses sareng sajabina cu Ulang. wa sakali deui hapunten tina kakirangan sareng langkungna irupina lalampahan urang cekapkeun duwi ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang siwataka. Banyak dalil tentang Asmaul Husna yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyatakan jumlah Asmaul Husna terdiri dari 99 nama. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang mengetahui, membaca, memahami, meneladani, maka dia masuk surga. Allah itu ganjil atau esa dan menyukai yang ganjil. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain-lain. Asmaul Husna menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya baik dan indah, tetapi juga yang terbaik dan terindah. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu. Dan janganlah pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.